balol asal geus kebal amat teu kapanggih jeung maneh tas di mana tas ulin sekian tas ulin di mana geus kebal amat teu kapanggih tas ulin di neraka jahanam sekian nu bener sia balol ngomong teh sok sambarangan jadi tas ulin di neraka tas naon tuh maksudnya nangan seuneu seeutik mah jangan rokok lagi balol kan dia nu bener sia kieu aja ulin ka neraka nanya ka malaikat penjaga neraka malaikat mana neraka iya coba bentar seuneu seeutik bae hayang ngarokok ya itu cek malaikat pancena neraka teh seuneu nabi rasul ngajelaskeun neraka teh seuneu diteruskeun ku para wali-wali Allah cenah neraka teh seuneu kula butuh saeutik bae ngarokok ieu cek malaikat tuh aya teh bohong atuh rasul nabi bohong atuh berarti aya seuneu mah balul cek malaikat ente mah pan teu mawa seuneu ka dieu jas seuneu neraka mah dibawa ku masing-masing jelema di duniana nyana mabok ka neraka mawa seuneu mabok di duniana zina ka neraka mawa seuneu zina di duniana disogok ka 10.000 ka neraka kudu 10.000 cek ini 10.000 yang mau kebal panas ya bego iya sih gade saya lungges banget si gade kula pangan nyaritakeun hukumna doang haram berat jasa kurang sok nyaritakeun sogok menyogok ka pabrik haram nyaritakeun sogok menyogok ka instansi dek jadi guru kudu nyogok jadi kepala nyogok eta teh seuneu horenganan kurang tendek jadi PNS nyogok jadi DPR mah nyogok nage teh cukup 1 juta 2 juta miliaran nyogok na seuneuna gede jasa nu pangheulana dikerebekeun di neraka jahanam DPR Pak Kiai cenah ulah sok sombong aing mah sombong lah jalain aing ngomong eta mah pidawuh Kanjeng Nabi ja Kanjeng Nabi ar-rasul wal murtasi finnar mah nya bohong Kanjeng Nabi ja aing mah percaya saka ucapan Kanjeng Nabi cek DPR teh ulah sok kitu cenah kiai saha nu nyaho ka BGJ salat aing mah teu nyaho sia salat teu nyaho sia teu salat nyahona ucapan Kanjeng Nabi aya teh cenah nu dibere kiai ka neraka bego. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan agemna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimin ulama, para asatid, para tokoh masyarakat. Wabil khusus hadir di tengah-tengah orang Kiai Haji Subandi Dipanggang. Jelema kuat, jelema gagah, lantaran dipanggang tetutung. Kurang doakeun mudah-mudahan diberi panjang umur. Kuat ku Gusti Allah dinaranagan nanjerkeun agama Allah oge sebagai
pendamping Ki Subandi ialah Kiai Haji Amir. Alhamdulillah nyana sanajan letik nyandu. Kurang doakeun kakara kedua mudah-mudahan bisa jadi opat. Abeh perangna mantep. Sahibul bait yani keluarga duka ya almarhum Mang Atta Mang Karta no alhamdulillah setiap minggu anjeunna selalu aktif di Cilongok, kemudian dipundhut ku Gusti Allah kalayan gampang nu simkuring ngarasa prihatin hartina prihatin kalengitan biasana sabada ngaji mingguan dahar mantes dahar kula istirahat osok dipencetan kunyana ngan kula sok hees nyanya deui lu hees malah kadang-kadang heulaannya hees gitulah Mang Karta mengenang masa hirupna anu istimewa kahirupanana lantaran nya nama jelema bodoh jelema susah tapi nemah ku kabodohan jeung kasusahanana tapi wauhna jeung para kiai di Cibuntu kiai ahli Allah Kiai Armin nya nama wauh Ki Astari nyana wau sekitar kiai-kiai nu dianggap ahli-ahli Allah nyana wau jeung abah kula almarhum nyana akrab nu mantak akrab jelemana nyana mah daek ngurutan eta tanu nyeun akrab urang teu hayang ge di urutan bae jadi benineng jadi eueuh hijinya nada ngarasa kalengitan mun bisa ojol mata jeung nu dibawa ku kula Haji Pendi Panayata ojol bisa sebab janda mah dibawa ge eueuh mangpaatna ngan teu bisa ojol para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu malam ke-40 nyana hadir di tengah-tengah urang. Sakumaha anu dijelaskeun ku guru urang dipuat dina hadis Kangjeng Nabi. Hadis Kangjeng Nabi muat diuraykeun ku guru-guru urang bahwa mayit ketika diangkat dicabut rohna langsung nyana ka Baitul Maqdis naik ka langit kahiji kadua katilu sampai Sidratil Muntaha turun deui ka handap nyana cicing di luhureun lawang neuleuh jasadna nu keur berbaring nu daratang saha kadinya nu ceurik saha nu seserian saha nyaho ketika mayit dibawa ke tempat mandiannya namilu beres di pandian langsung ditenden di luhur boe diwedakan terus di naonan karana di kapasan neuleuh dibungkuslah make boe kahiji kadua roh turun kadija dilipetkeun aya didinya roh didinya dibawalah ke kuburan sabada disolatin nyahueun nyana saha imamna lobaan jeung saeutikna bawa ke kuburan diazanan diasupkeun dibuka pocongna langsung dibuka pipina
leuwih teu nu susah artis atau orang kampung dibuka ieuna ditempelkeun deui kana tanah mentek rugi jasa orang boga hirup boga sehat boga gagah kemudian dipakai sombong lantaran isuk pagetoma seperti kitu teu saha tutupan make kayu atau awi langsung korolak beres ditincakan teu saha pamajikan anu sangat dicintai ku urang waktu maot salakina miceun embungeun salakina ge babarengan duaan andai kata ya dua panganten majikanana maot jam 12 peting haju bebeja ka mitohana kumitohana ditingali ujah si neng ge maot kieu bae ayeuna malah emak jeung abah deka kamar adi sia ka kamar ieu bawa di kamar ku sia duaan bae cengnya jasa laki haja sia ieu salakina dikunci ku mama di luar ku abah di luar sia duaan di jero kamar besidik sosonoan terakhir los cak salakina ke heula mah kula mah mendingan jeung emak bae atuh daripada jeung babajikan mungkin sakumaha bogona jeung sakumaha cintana boro-boro kita milu ka kuburan duaan di kamar embung yana geus sieun nu mantak sieun lantaran beda jeung keur hirup bade toel-noel deui ditangkep deui kuari ditoel ngabaged ditangkep ngabaged nu mantak sieun urang tah kanu maot teh sieun lantaran beda teu bisa diajak seuri kamari mah urang seuri jana seuri urang senyum jana senyum nikmat urang hirup jeung pamajikan nu dipake ka cinta ku urang teh urang pegal dipencetan ku nyana henteu pegal ieu nu ieu dipencet kuari kulantaran geus beda ditoel cicing bae tangkep cicing bae diajak seuri cicing bae andai kata terjadi penting ku urang diajak seuri nyana seuri urang payah dirinya lantaran teu akur ai kudu nyana seserian mata ketika geus berbeda kitulah jelema jeung jelema bakal sieun nomor kahiji nomor kadua ketika jelema berbeda pikiran teh lantaran nyana teh luhur teuing teu katampung di dieu stres mancing di hareupeun ieu mah benang cek senda jepit oh berarti berbeda ya teu puguh teu karuh seuri sorangan bae teu puguh teu karuh manehanana kadang-kadang leumpah teu make baju teu make calana ge wani ya ieu berbeda ya berarti kadang-kadang mawa golok urang sieun kajeun kumaha gagahna urang kajeun teuing kumaha gagahna jawara neuleuh nu modal kitu tetep bae sieun awas urang beda pikiran jeung urang awas antepkeun teh mah keuna sorangan kumaha nyana bae lantaran beda pikiran urang sieun tetap amankeun nomor katilu berbeda pikiran teh kulantaran luhur jasa pangkat nyana teh diangkat jadi solihin ku Gusti Allah nyana teh diangkat jadi wali ku Gusti Allah jelema bakal sieun lantaran beda jeung halayak rame ketika aya caleg datang mere duit nyana mah embungeun kos urang dia persis kan tah berbeda ieu mah ya ketika diajakan di partai dunia aing mah dunia akhirat sia mandek berpater jung ka ditu sadaek sia
diajak berorganisasi ke heula aing mah pikiran aing mah ke akhirat diajakan nyeun yayasan embung aing mah akhirat aing mah selalu bae geus ke akhirat berbeda pikiran jeung harayak rame jelema sieun mantap ka Amir sieun ge beda tak ka Amir ka Ustad Amir jelema sieun kok mau pajikan lana sieun terus ditakol lain cenah punyana sieun teh lain sieun ku galakna beda pikiran lamun urang biasa bae bawa layak ka sieun urang jadi kiai batur disogok urang disogok oh akur jeung urang tatanggana ngridit nyana ngridit malah leuwih gede tatanggana mamio nyana mah apansa beuki barah ieu mah kiai nama tapi kabatur ngaulah-ulah resep dunia nyana boga sorum belum tak kiainya kiai belum tak coba ngacung mana kiainya kulantaran akur bae bedah-bedah masantren baheulana tapi dina kahirupan akur daharna akur pakena akur kahirupan segala rupana akur malah mah proposal terus baik ka ditu ka pamarentah leuwih jahat ieu mah tibatan calon nu kos ieu mah eueuh nu sieun ka kiai eta malah nonggengan ka kiai eta aya kiai liwat tak kiai eta eueuh nu sieun lantaran akur di urang nu mantap jeung tu Abdul Qadir innaka ibariyatin kasiratis siba anjeun hirup di daratan anu loba sato galak sing hade hirup urang teh nungguan maot sakumaha dulur urang tetangga urang abah urang emak urang karuhun urang geus maot ente ge bakal pararae kudu inget si hade jadikeunlah mau izoh jelema-jelema nu geus tari heula deuleu kahirupan Firaun japae ragap dada urang aing si akur jeung Firaun teh tingali kibar siso paehnyana neraka aing kos kitu teh teu deuleu Soeharto sakitu sugihna Soeharto masuk 10 besar dunia Soeharto mah lain leutik-leutik harta Soeharto mah deretan 10 dunia salah sahijina Soeharto sugih jasa Soeharto mah lain 7 turunan deui 40 turunan moal beak hartana paeh sarua lamun Soeharto bae presiden paeh RT mah modal geus modal RT mah tah eta pasti geus tah paeh bae kabeh jadikeun ku urang mau ieu apala tataizu apakah henteu jadi mau ieu sih teu bade nasehat sih mantak koda jelema anu geus tari heula oh Soeharto sugih paeh Ibu Tin sugih japaeh jadikeun ku urang teh moal ieu aing ge bakal paeh ngan sing hade ieu ku hari bagian nu solihin Kangjeng Nabi nu sakitu mulyana moal aya tandingna kamuliaan Kangjeng Nabi pupus Kangjeng Nabi ka Kangjeng Nabi mah pupus ingat deh mun ka kiai tilar dunia minimal maot mun ka embe paeh gitu kan ai di dieu mah diceplak embe paeh ai kiai modar jadi gitu bahasa ceplak bagus kitu bae geus teu bake aturan diceplak henteu bake aturan ai di Bandung mah mun ka tai kotok lamun ka dagingna daging hayam kan bagus sareng naon tuang teh daging hayam tuh dia tai kotok tuh piceun kan pantes di Bandung mah kitu di urang mah lain Aisyah dahar jeung naon jeung daging kotok tuh budak tuh tai hayam piceun blon tuh coba ai kataina sopan jaga tai hayam ai ka daging kotok eta ngeceplak memang geus kitu mah potongan tapi lestarikeun antepkeun emang bahasa urang tah mah ulah dirobah-robah joreng ge lamun dirobah-robah aya nu nanya pan nini nuju naon oh nu nanyana ustad orang Bandung nuju ngauah-uih dinten rangginang gitu jadi itu beres eta ieu neuk ka manana ieu jajabkeun haji ka mana ka Pondok Ageng atuh Pondok Ageng ka mah ngaran pondok gede bae
mereka udah ageng. Itu salah kaprah. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadikan ukuran Kangjeng Nabi nu mulia pupus. Para aulia Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Abu Hasan Asyadzili Imam Syafi'i mararaot sadayana tilar dunia. Itu keneh para ulama guru-guru urang cidahu maot, caringin maot dan lain-lain anyar keneh kamari Ki Gomrowi ge maot sarua bae. Urang ge bakal paeh. Urusan paehna masalah jak kabeh ge bakal nu jadi masalah setelah paehna. Setelah paeh ieu kulantaran urang mah yakin jasa bahwa sanggeus ka maot eta aya hisaban di jero kuburan. Di samping aya hisaban aya kanikmatan kubur di jero kubur teh. Dua nu mantap urang sok ngadoa Allahumma ja'al qabrahu ya Allah rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu ya Allah hufratan min hufarin niran. Jadi di jero kubur teh aya dua, hiji raudhah min riyadil jinan, nomor kedua hufrah min hufarin niran. Hiji taman surga, nomor kedua jurang neraka. Dua di jero kuburan teh. Moal pati-pati ngadoa model kitu mun di jero kubur henteu kos kitu. Sakali deui di jero kubur teh aya taman surga jeung aya jurang neraka. Mun ieu kabeh ditanya, hayang ka mana ieu urang? Pasti milihna taman surga. Tanya kana sok ngaji, ente kunaon ngaji? Hayang ka surga. Nu tilok ngaji tanya, sia ieu tilok ngaji mun pae hayang ka mana? Weuh, surga atuh. Sia nu sok salat mun ditanya hayang ka mana? Atuh aing surga. Nu tilok salat tanya coba ge. Sia tilok salat ieu mun pae hayang ka mana? Ya, surga. Pae tu tilok salat, atuh salat mah teh urusan aing jeung pangeran. Atau tenang bae sih jak pangeran mah teu bubudakeun. Ngomongna ngeunaheun. Ya Allah Karim. Ya Allah ya Rabbi. Tukang judi tanya, "Aisyah percaya ieu teh bakal pae?" Percaya tuh. Ya ini Islam. Sia ieu percaya di jero kubur teh bakal aya kanikmatan kubur jeung aya siksa kubur. Percaya. Sia ieu lamun pae milih tak surga apa milih jurang neraka? Tuh ditanya tuh kos kitu mah kos surga nu sia bae. Surga nu pangeran mah Ghafurur Rahim. Pinterannya napan ngadalilna bae gon teh coba. Apa pun ditanya karang itu. Mentak aya we sahabat naros, "Ya Rasulullah, abdi bade tumaros ka Tuhan. Aya naon? Abdi mah pangbejakeun ku Tuhan. Pagawean numun abdi ngalaksanakeun bakal dibere sorga." Sakitu bae. Kanjeng Rasul ngambatkeun deui ngajawab supaya kadanyeun ku halayak. Naon tadi nu ditanya? Abdi bade tumaros ka Tuhan hiji pagawean numun abdi ngalaksanakeun ka sorga. Sakitu bae abdi. Ku percayana aya sorga abdi mah hayang dibere penerangan ku Gusti mana pagawean mana mun abdi ngalaksanakeun bakal ka sorga. Sahabat ke nu sejen ngadarengikeun ji mantep oge ieu pertanyaan. Ginaheun ieu. Oh, cak Kangjeng Nabi 4 perkara. Kahiji naon ya Rasulullah? Anta budallah la tusyriku bihi syai'a. Ibadah ke Allah sama sekali ulah aya ngamusyrik. Kadua naon ya Rasulullah? Nomor kedua watuqimas shalah, laksanakeun salat. Nu katilu naon ya Rasulullah? Watu'tiyaz zakah, kaluarkeun zakat lamun nisab. Nu kaopat naon ya Rasulullah? Watasilar rahimah, tepungkeun rahim. Sakitu ya Rasulullah, sakitu. Abdi insyaallah bade ngalaksanakeun model kos kitu hampura Gusti doakeun abdi. Leos bae sahabat. Cak Kangjeng Nabi lamun eta jelema bener sakumaha omonganana dek ngelaksanakeun tadi teh geus sama langsung sorga bae kajen kuku mah sorga bae. 4 perkara hiji anta budallah la tusyriku bihi syai'a. Ibadah ka Allah yakinkeun ulah aya pungkal pengkol percayana hiji be Allah nu ngamadaratkeun Allah nu ngamangpaatkeun Allah nu ngahirupkeun urang Allah nu ngamaotkeun urang Allah nu mere rizki Allah hiji be Allah sorga
jol nu mata batu combong. Ieu batu nani combong. Oh bayangin bolongnya. Ieu ngagunakeunna kumaha? Babari. Mun bisa cokot buukna siawal. Tuh hese nama kos kitu mah. Sempak. Dukung si dipake. Ulah tak ngoko atuh hese deui. Geus tanaheuna nu sok kumanehanana dilengkah. Eta mah gampang. Cokot hareupeun lawangna bae. Aju supkeun ka bong bolong. Aju kumaha? Babacaan saya tiup ke pake. Komo mun ditoelkeun makanya set gitu. Mun teu bisa ditoelkeun katakkeun. Ujian ada dituturkeun ge ka ditu. Prak bener dilaksanakeun. Sukeun toel. Masya Allah manting. Kang Asep. Aduh Kang Asep. Abi masa ngajang dahar ge seubeuh Kang Asep. Tibalik atuh sia mah. Ge bobo teu dahar ge. Ieu mah teu dahar ge seubeuh cenah abi masa ngajang HS bae ge seubeuh ngeunaheun. Nu jelas bogoheun. Kanyahoan ka ku si Asep. Tuh, combong. Mantep kan? Percaya bahwa combong boga pangaruh percaya paeh geragi. Paeh tajada menukis cilaka. Awas tak cumbang-combong gitu ulah. Pijen tumpukeun di dieu teh bikeun ka banser tadi banser ya. Baikeun ka nyanang geus santepkeun kana sakalian ka neraka nya mah. Aya dia tuh mah besok keris. Ina nih, nang tici sokai. Iya, saudara luk nak tu itu tu si hiji 27 boy. Gak Soekarno aja bakal boga luk 7 kilo. Sing ada ya, namun dibawa kurang aja boga musuh. Ketigen tanah 3 kali walah napas. Sambat ya, sambat. Ya saya, ya si Menggarong ini narana ya. Percaya orang diketingkeun aya pangaruhna ieu pohara jasa. Percaya jasa ing maka keris ieu mah ye. Ente boga percaya pangaruh keris sing hade. Ulah tak kos kitu teh ulah. Komo tamah datang ka aya gereja milu. Percaya ka patung, percaya ka makhluk-makhluk teh boga kakuatan. Cilaka mata Kangjeng Nabi ngajelaskeun antabudallah la tusyriku bihi syai'an. Sakitu ba? Sing hade nomor kedua watuqimus shalah. Sahabat nanya watuqimus shalah ya Rasulullah, salat teh kapan 5 waktu? Mohon. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Eta salat sakikituna. Teu kudu salat teu kudu kumaha jang urang ceplak mah geus teu kudu. Teu kudu geus salat 5 waktu bae ge sorga bae geus mah. Urang ceplak mah geus teu kudu make salat sunah geus teu kudu. Jadi ditahan emang tilok ieu. Geus 5 waktu bae geus. 5 waktu salat sorga. Sahabat ge datang ka gede abdi ge cenah moal salat sunah doa masalah. Nu penting salat 5 waktu rapi salatna sesuai jeung aturanana sorga. Masya Allah kan. Istimewa jasa. Nomor ka-4, nomor ka-3 waktu tia zakat. Kaluarkeun zakat. Urang dagang, aya aturan mainna, aya pakir miskinan di harta urang teh ketika geus datang ka nisab mah. Urang boga pare geus nisab, saton urang boga, lain urang mutlak aya nu pakir miskinan, sing hade mun teu dikaluarkeun bahaya. Bahaya tah nu mantep cek tadi ge. Tuang Syekh Abdul Qadir nyaritakeun, ente teh aya fi bariyatin katsiratis siba. Aya di daratan loba sato galakna urang hirup di alam dunia hayang mulus datang ka maot sing hade lantaran seakan-akan urang teh hirup babarengan jeung nu garalak sing hade teu salamet carang nu salamet ieu sato galak teh naon eta teh hiji orai nomor kadua kalajengking nomor katilu bayongbong nomor ka-4 bangsa hewan-hewan anu osok nyakit nusok ngegel. Wah,
loba jasa ya di alam dunia teh. Asa kurang jelas cenah kiai teh bahasa wali, pangjelaskeun kieu urang hirup di alam dunia hayang mulus jasa datang ka kuburan, ibadah ka Gusti Allah, salatna teu ngamusyrikeun, kemudian urang teh kitu ngalaksanakeun zakat hayang mulus, ieu sing hade loba gangguan, di antarana aya orai galak, aya kalajengking, keun disebut orai galak naon? Dunia teh orai. Mantap cek Tuan Syekh Abdul Qadir, istagil bi taatillah, maneh kudu taat ka Gusti Allah sing hade wauhan Gusti Allah. Wala ta'rifid dunya, ulah wauhan, ulah ngawauhan dunya. Lamun maneh ngawauhan dunya berarti maneh can nyaho ka dunya. Sebab dunia eta adalah orai. Teu saeutik jelema cilaka ku orai. Teu saeutik jelema cilaka ku dunia. Boro-boro jelema anu ilmuan, nu aya ilmuan ge kabeulit ku orai. Kiai, bae kiai sering jasa kabeulit ku orai. Teu karasakeun teh ku kiai. Kabatur mangaharuan eta kiai. Goblok sia tolol pemuda, ulah mabok sia haram sia neraka. Bisa ndak kiai? Salah eta kiai bener jasa. Woi para pemuda, si hade ulah judi, haram teh judi teh, hebat eta kiai. Salah eta kiai bener jasa. Cak kiai si hade ulah zina, bahaya sia di akhirat neraka sia. Salah eta kiai bener jasa. Dakwah fisabilillah teh jana. Jol bae aya caleg datang ka imah kiai. Waalaikumsalam. Ada negara ya. Mohon. Doana we kiai tahun ieu abdi gaduh pamaksada. Gaduh pamaksada naon? Abdi bade naik di Golkar kiai. Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan negara jadi aman atuh. Mohon abdi mah demi kemaslahatan umat bae mah. Mantap jasa, tiis kana hate. Kula mah mantap tertarik teh ieu lah jalan teu bareres bae sugan bae kula jadi DPR mah. Kula bisa ngabantuan jalan-jalan atuh. Sakola asana teu rapi jasa kula mah asana karabat dari pemerintah. Mudah-mudahan teh kula bisa ngabangun insyaallah. Oh, mohon. Kaler, kidul, barat, timur, mas beres, sasalaman. Doa nabi kiainya guriwal, baik, sajuta. Alhamdulillah. Balik caleg dibuka, hitung. Sajuta, alhamdulillah. Fadl Allah. Kiai. Begitu ndek calon 2 periode datang deh. Oh jangan teh mohon. 2 dinten deui kiai abdi mah hampura we imah moal lila-lila sakadar hayang manggihan kiai bae jeung doana. Sasalaman deui guriwal sajuta deh. Hadza min fadli rabbi. Ngadalil teh kiai. Disebar ka kamari Golkar merena sabaraha? Sabara di dia 50 apa 100? Oh 50 20? Oh 20 berarti variasi ya 20 50 berenya. Nuhun alhamdulillah ya rabbil alamin beres. Teu karasa eta kiai tolol. Nu mabok kunyana dicarekan. Nu zina kunyana dicarekan teu salah. Anu judi kunyana dicarekan haram sia bego haram. Ka masyarakat galak jasa pannyana ge dibere eta pan haram. Masyarakat bego sia haram, horengan nyana biang bego. Atuh eta teh haram pan sarua atuh dalilna ti Kangjeng Nabi ar-rasi wal murtasifin nar. Nu nyogok jeung nu disogok neraka. Pannyana nu ngaluarkeun anak nyana nu ngitung. Kiai tolol. Haram
naon bedana jeung anu mabok sarua haramna jeung nu zina atuh sarua pada haramna kunaon atuh kiai ka batur ngaharuan ai nyana malah mamenta deui kamari geus sajuta mun aya mah cenah tambahan deui aya wae kieu nu kitu di dieu coba tunjukkeun eta teu karasa tah debatak lamun urang nyaritakeun perang Kangjeng Nabi teh nyaritakeun perang salila hirup perang urang tanjerkeun agama Allah tanpa perang moal menang kajen kumaha ge Islam teh jak kitu cek Kangjeng Nabi saat kudu perang sing hade kudu make senjata jeung kekuatan ketika urang ningali ka baheula Kangjeng Nabi Musa perang jeung Firaun luhur agama Kangjeng Nabi Ibrahim perang jeung Raja Namrud luhur agama Kangjeng Nabi Daud perang luhur agama Kangjeng Nabi urang perang jeung Abu Jahal luhur agama urang kuari can perang ye ngan kamari perang urang jeung penjajah luhur Indonesia berkibar di dunia teh terkenal Soeharto teh di alam dunia Soekarno teh di alam dunia teh istimewa Soekarno teh istimewa jasa bendera Sangsaka Merah Putih teh dihormati Inggris Belanda Jerman, Jepang, seluruh dunia karena perang na istimewa. Kuari mah geus eueuh perang, kuari mah aya ge perang di medan pendidikan. Perangna kuari medan pendidikan, lamun medan laga baheula perangna di lokasi kudu boga senjata, kudu boga pelor jeung kekuatan. Perang di medan pendidikan ge sarua. Senjatana lisan, pelorna ilmu. Medana majlis taklim pondok pesantren nu mantap cek Kanjeng Nabi si hade lisana supaya tepat sasaranana ieu ulah aya riswah ulah aya sogok-sogokan nu mantap kiai nu asup di partai kunaon puluya peleye ngomongna lesana ieu ditembakeun mengkol duh dilempengkeun ka dieu Yai, kunaon sih tadi? Suruh bayang ngomong lah, pokoknya asal ngejegur bae sih. Itu bisa lempeng. Tembakan bener. Cakaran gue jana. Tuh. Kiai masa tuh beres nembaknya ulah loba omong, asal ngejegur bae sih. Lisana teu seukeut, dek ngomong jeung saha? Dek ngomong jeung bupati, galak ka bupati, ngomong naon suruh jeung bupati. Kamari pun 10 juta. Loba omong lah segala kieu kitu ke ditambahan deui kurang mah. Atuh. Di yayasan kiai yayasan aya nu teger moal aya naon sebabna? Henteu lisana henteu mulus senjatana. Mata asah lisan teh supaya senjata des. Jangan ditembak teh. Ampun. Jelema can ge urang ngomong, "Ampun kiai, ampun. Emang kuna beusi ka tembak ku kiai." Sieuneunna lisan ulah aya kasieun ulah aya khawatir hiji be Allah ketika datang caleg dibere duitnya heuh sabaraha sia merena 1 juta nu gede kagok ka neraka aing ieu teh balikan deui cek Tuan Abdul Qadir teh urang teh aya di bariyatin kasiratis siba daratan loba sato galakna dunia eta adalah orai lamun ente nyaho bahwa dunia ieu orai pasti ente ge moal hayang udag-udag dunia ja dunia mah geus anggeus diatur ku Gusti Allah urang di gunung bae aya loba mah loba bae urang di daratan aya saeutik bae urang dagang aya bakal rugi mah rugi bae urang dagang modalna leutik bakal untung gede mah gede bae urang tani geus bagus ai ku beurit mah teu meunang nanaon urang ala kadar bae tapi bagus ieu geus diatur ku Gusti Allah pemilikeun urang teh nu mah teu kudu dipikir-pikir teh bakos kitu mah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah nah ieu jelema nu ngudag-udag dunia hakikatna mah berarti ngudag-udag naon orai isuk-isuk siap mobil ngeng dek ka mana ieu dek ka pasar berarti ngudag naon orai aya di dieu oh ya apa nu di dieu jadi orai kabeh wan teu orai teh
Ya Allah ya Rabbi, komo tama di limbah mah waduh, tama orang yang naga tama. Waduh, geus parah tama. Tah ieulah jelema ngudag-udag orai. Isuk sore nu diudag orai mata globalah nu kabelit ku orai. Geus saeutik jelema badut cilaka ku dunia, orai meulit. Ai kitu pan meureunanan ngabangun masjid ge kudu make dunya, ya Tuan Syekh. Ngabangun majelis kudu make dunya, lunakeun oraina. Nah, setelah ku urang beunang eta dunya tarik batak reketek. Tenden. Oser-oseran orai. Moal nyatok ka urang. Kajen ku kumaha ge lantaran oraina geus dibatek ku urang. Dunya geus aya di leungeun urang. Tarik reketek. Ka masjidkeun ya kuy. Beres masjid pasantren kan siapa itu tak beja ka pemajikan neng urang boga duit 100 juta ke masjid kan kabayang wedan berenang urang disebut wedan ku pemajikan sia ka sorga teh pemajikan edan berenang ye atuh aya ulah kabeh mah 50 nya 50 ye 50 jang ka masjid atau mas pondok pesantren 50 jang urang wedan kita geureulah. Masya Allah, encan kan bisa tuh lagi gitu mas 10 juta aja, 90 juta orang 10 juta ke pondok pesantren. Kak, pikir atuh kak, orang ini mikir, apa orang loba anak, atuh anak pikiran atuh ya masjid pondok pesantren menjaga KBN malikin ulah 10 juta tuh, kakak kurang kos gitu tuh. Orang dicarekan ku pemajikan dekat surga dicarekan ku pemajikan. Itu sakumaha tuh. 1 juta. Saya tiga. Bawa mau 1 juta bae ke sadikeun. Henteu lah 10 juta bae. Weh. Lamun kakak 10 juta kudu kajeun pepegatan. Bah. Sial jasa eta. Awe dicisoka tolol eta. Aduh, di cisok kaya itu nukos gitu, baru ditanya KTP na orang keplak, blon. Masya Allah. Cahai dunia teh can lunak. Coba lamun akur mah orang yang pemajikan, neng. Ieu boga duit 100 juta ieu urang ka akhiratkeun ieu urang ka masjidkeun jaker ngabangun masjid. Ka ulah di kakarak 100 juta jeung anting kula los bawa ka ditu ngan kula dek Bali. Atuh beres si bawa we kos kieu teh urang dipiara ieu kos kieu mah. Teu dipiara mah kos kieu mah teu beres diajak ka surga teh hese jasa. Ta ieu keur carita bae horeganan eta dunia teh orai. Jadi lamun berangkat isuk-isuk balik sore neangan dunia ternyata horenganan neangan orai. Geus jadilah di imahna kabelit jana ku orai. Kadeleuna motor mio padahal mah eta oretana. Kadeleuna eta Avanza atawa Innova horenganan bapana oretana. Kadeleuna imah agreng horeng ore belang. Kanyawan oraina nyana tilok ka masjid padahal mah deket jasa ka masjid teu nyahueun tihang masjid aya sabaraha. Eta keur kabeli ku orai ngaranna. Kos kitu tah. Batur mah azan Allahu akbar ka masjid. Nya ngumbah motor. Urusan orai. Ditanya Pak, maghrib ya gitu. Sia-sia maghrib atuh kali itu naon? Riweuh-riweuh teh. Sia-sia aing-aing atuh. Orang ngamuk. Karasa ada keur dibelit ku orai. Keur dibelit ku orai eta teh ya Allah ya Rabbi tah sing hade sakumaha nu diuraikeun tadi horen urang teh hirup di daratan nu loba atau galakna orai dunia. Nomor kedua kalajengking. Ditaros Tuhan saya ai kalajengking gambaran naon? Pamarentah. Pamarentah teh kalajengking. Sebab kalajengking mah nya namanya nyakitna ku tilu. Hiji, ieu naon teh ngaranna? Cacapitna. Nomor kedua buntutna nyeureut, tilunya mah jadi orang mun bagi lurah, ieu kalajengking ieu. Sing ada sia mun aya lurah ngabiringan ka jeneng ngomong. Moal teu jauh nanyakeun SPP teh geus beres ya.
kajen kukumaha ge nanyakeun soal kos kitu bae eta ngaranna keur nyakit ka urang. Tanah urang, aturan sih mengatur pemerintah we keur carita di luar aturan Islam. Tengenahin pan urang itu sawah nu urang dipelakan henteu jagamrung, ketika dipelakan rugi, pan mayar pajak mah terus bae. Sekali mayar tak we 1 juta komo ayeuna mah naik 100%. Begitu ditagih teh Ita lurah teh horenganan kala camat abahna kala bupati bapak kolot kala aduh ai DPR mah bayombong jadi ieu urang hirup teh horenganan babarengan jeung eta dihareup kala jengking di dieu bayombong insyaallah di dieu eta ya kalabang sing hade tah hirup urang mun hayang mulus cek Tuan Syekh sing hade singkirkeun eta orai singkirkeun kala jengking sikit tah eta kiai nu kamari dibere 1 juta teh eta pan kena kala jengking teu karasa eta kiai huluna keur dicekelan ku kala jengking buntutna ngacung ka luhur ngap-ngapan kiai mulai kuari bisaeun galak eta kiai nyaritakeun hukum moal bisaeun eta kiai dakwahna tegas moal emang kunaon panjana geus kena kalajengking 1 juta ibu 50.000 nu leutik 20.000 aya nu leutik asa mah 10.000 asana cek kula mah jang kana neraka mah cukup sakitu geus lumayan teh sakitu bejang kana neraka tah isi kade salat bagus zakat bagus aya barang ditimbang teh aya kalajengkingan nyangket cek malaikat teu bisa ka sorga si ibu ieu mah sarwiti mah kunaon ya ieu cenah aya kalajengkingan 10.000 rugi jasa badak kula mangan sakadar mah telingan mabok haram jelas dalilna zina haram jelas dalilna maling haram jelas dalilna enas kabeh ge sogokan haram jelas dalilna sakadar ngajelaskeun teu karasa 10.000 20.000 30.000 50.000 horeng seuneu eta sing hade besi engke ibu di akhirat teu salamet ku sabab 10.000 ulah nyalahkeun sasaran ulah geus mepelingan kuat je kiai haji ieu ku hari kumaha tuh jang geus kadahar pan ieu mah menta deui ka caleg gede sampai lumayan ji urang ka neraka engke pan embung kajen ku kumaha ge dia sedih jasa lamun nyaritakeun dina majalis artina sanggeusna ieu kiamat beres kiamat ieu diganti sanggeusna taneuh diganti langit kadal talurun malaikat setahap tahap kahiji tahap 2 tahap 3 tahap 4 sampai ke 7 ngelilingan urang geus beres urang manusia dikeliling ku malaikat digiringkan ka mahsyar datang ka mahsyar cek Gusti Allah ya Jibril hei Jibril coba ayeuna datangkeun ku anjeun jahanam bukakeun tasingkapkeun jahanam dibukakeun ku malaikat Jibril jahanam urang kabehan ngeuleuh ka neraka jahanam jahanam teh titah ngomong jahanam bersuara bisautin azimin luar biasa suarana di sampingnya bersuara ngaletap anu luhur luar biasa luhurna ditanya ku kabehan ku urangnya masyarakat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi nanya kabeh wahai neraka kunaon eta luhur-luhur teuing ngalentapna ngomong jahanam kami gerget jasa kanu jelema narima kana suapan aing gerget jasa ke jelema nu maksiat aing gerget jasa ke jelema nu kena sogokan teu saha lentap ku aing coba eta lamun geus kos kitu kumaha kira-kira urang ye urang nya dhaif bo salat kurang bagus puasa kurang bagus zakat kitu keneh aya sogokan deui 10.000 ya Allah geus nipas beta 10.000 gitu
sia tuh lah nuturkeun aing pan ieu data otentik ieu waktu kamari milih Golkar teh pan aing isin atuh teu bisa ceknya mah ieu mah kajian gokoa ge aing deuk milu we atuh sia ulah ka dieu deui aing sieun aing ieu bakal nungtun sia ka neraka 10.000 cek ini teh anak ka neraka 10.000 keur dieu 1 juta baik gila aing iya aneh ya Allah ya Rabb jangan bawa seuneu mah lah kuari urang teh nu mawa seuneu teh kuari kula waktu ka Irak teh kapan zarah kaki Bahlul kabeh nanya ka kula kiai ieu si Bahlul kumaha ieu urang teu nyaho dongeng lah kula didongengkeun di ditu di Irak didongengkeun waliullah zaman eta oh kakarak paham ieu mah anekdotna doang kapanggih lah nyana jeung Raja Harun Ar-Rasyid kapanggih ku Raja Bahlul kula asal geus kebal amat teu kapanggih jeung maneh tas di mana tas ulin sekian tas ulin di mana geus kebal amat teu kapanggih tas ulin di neraka jahanam ceuk nu bener sia Bahlul ngomong teh sok sambarangan jeung kieu tas ulin di neraka tas naon tuh maksudna nangan seuneu seutik mah jangan ngarokok tadi Bahlul kali dia nu bener sia kieu Raja kula ulin ka neraka nanya ka malaikat penjaga neraka malaikat mana neraka ieu coba bentar seuneu seutik bae hayang ngarokok ya itu oh cek malaikat pancena neraka teh seuneu nabi rasul ngajelaskeun neraka teh seuneu diteruskeun ku para wali-wali Allah cenah neraka teh seuneu kula butuh saeutik bae ngarokok ieu cek malaikat tuh aya teh bohong atuh rasul nabi bohong atuh berarti aya seuneu mah Bahlul cek malaikat ente mah pan teu mawa seuneu ka dieu jas seuneu neraka mah dibawa ku masing-masing jelema di duniana nyana mabok ka neraka mawa seuneu mabok di duniana zina ka neraka mawa seuneu zina di duniana disogok 10.000 ka neraka kudu 10.000 cek ini 10.000 yang mau kebal panas ya bego iya sih gade saya lungges bangges si gade kula pangan nyaritakeun hukumna doang haram berat jasa urang sok nyaritakeun sogok menyogok ka pabrik haram nyaritakeun sogok menyogok ka instansi dek jadi guru kudu nyogok jadi kepala nyogok eta teh seuneu horenganna urang teh dek jadi PNS nyogok jadi DPR mah nyogok na teh cukup 1 juta 2 juta miliaran nyogokna seuneuna gede jasa nu pangheulana dikerebekeun di neraka jahanam DPR wah kiai cenah ulah sok sombong aing mah sombong lah jalain aing ngomong eta mah pidawuh Kangjeng Nabi ja Kangjeng Nabi ar-rasul wal murstasi finnar mah nya bohong Kangjeng Nabi ja aing mah percaya saka ucapan Kangjeng Nabi cek DPR teh ulah sok kitu cenah kiai saha nu nyaho ka BGJ salat aing mah teu nyaho sia salat teu nyaho sia teu salat nyahona ucapan Kanjeng Nabi aya teh cenah di dibere kiai ka neraka bego ai kiai ka bere tante aing mah gede ka berena kudu beres ieu mah ye cek siga teh awas segedeng deui bakal pilpres pangheulana sasaran kiai nah kiai geus ngipas bae tarima ulah nya tarima ulah hok apa jeung lumayan geus ai ditarima sieun ka neraka ai ditarima hook insyaallah pan masyaallah pan tolol itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nu kaopat adalah wa tasilar rahimah jambungkeun rahim teh sok dimanaan garib yakni zawil kurba nu mantak ka dituna beberean teh nu pertama abaka nu pertama ummaka nu kadua abaka nu katilu ukhtaka nu kaopat akoka nu kalima adna summa adna eta teh maksudna nyambungkeun rahmi ulah wa ka mere ka batur indung urang heula ai deuk mere mah
ulah waka ka batur emah heula mak ulan naon nu dibutuhkeun ku emah maksud sia naon ieu kula boga duit di 10 juta dek beberean ka emah kieu malah ulah hese-hese tah dibere duit ku kula 20.000 sasebeutna mah cak emah aing teh sia ieu nu edan oh jasa boga duit 10 juta bere 20.000 aju bahasana tah mah geura kalesoran sasebeutna mahika naon 20.000 teh eta urang ceplak teh ku situ tolol teh kudu mah lain kitu mah ieu teh boga duit 10 juta kula lantaran kula hayang birrul walidain ieu teh hayang nyambungkeun rahim dititahna ku Kangjeng Nabi teh pan kitu Kangjeng Nabi nyarita nama kumaha emang cek Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi yadul ulya al mu'ti afdalu leungeun nu di luhur nu mere leuwih utama tasaha cak Kangjeng Nabi ummaka summa abaka summa ukhtaka summa akhaka summa adnaka adnaka mimih kasasahaka mahla mantap kula ieu dek beberean ka emak hayang sabara duit tina 10 juta ieu ayo gerak hayang pamajikan sia aya mah geus pokona mah ieu mah emak ieu hayang sabara duit hayang dibelikeun naon mama yang beli mobil mah kurang atuh mah beli mobil mah deuk ka mana tuh beli mobil isi mah ieu mah yang mah beta 10 juta tah geus atuh nuhun bu anak aing poe rahmat nuhun jasa sebenarnya mah aing mah teu butuh naon ku bager-bager teuing geus boga anak hadena di pasantrenkeun baheula mun disakolahkeun macan puguh ieu budak kos kitu ieu mah berkat ku santren we baradanan budak nuhun aya tadi cepat nu mere kitu ieu mah ka emak bae nanya ma aya anak nu kitu tah arah mati balik Assalamualaikum Waalaikumsalam mak aya keneh duit dibalik ku ari lu kudu ka emak endahan emak dicok-cokokan deui pan geus kamari kurang keneh mah nomor kedua abah urang beuh inget ka abah kula mah almarhum ngeunahkeun ka abah mah babari dek lebaran ka abah mah babari jasa pak ulah ayo milu jeung kula ka toko dek mah hayu disalin ku kula diajak ka sabar subur aing mah embung ka kokos kitu mah mewah teuing hayang ka mana tuh anu ngemper bae henteu ieu mah ka toko embung aing mah sieun teu soledad urang lembur bapan gitu ayo tuh gak ngemper ayo milih naon paling jago cak almarhum abah milihna baju hideung celana hideung geus abah mah saking geus alhamdulillah kopiah bah kopiah nu hideung sendal bah sendal hideung barang dipake teh percis kos juri ge we babari kan tuh ka abah mah beres balik 5 poe deui kan ka puasa 2 poe deui ka puasa datang Waalaikumsalam bah baju teh geus dipake can tong jeung lebaran ai gabah ya keneh bah gabah di mana di leuit teh aya keneh atuh aya gabah kuku da jualnya jangan tuh jang bulan puasa bah ya baju geus dibelikeun abah mah calang geus dibelikeun lah gabah dijual bae kukulanya terus kumaha sia bae geus sia mah bager jasa dijual taton kabeh geus tuh beuh anak aing mah meulikeun bager jasa baju hideung celana hideung geus deui bageurna ai biasa gabah ka mana dijual punya ada saton eta si nu edan bapana teh anakna coba yo tuh gak ngeunakeun ka bapa teh kos kitu kurang mah bisa da kos kitu teh mah ojol leuwih teuing da mah tah ieu silaturahim nomor katilu dulur awewe sebab dulur awewe mah kadang-kadang ditoler-toler pan ku salakina kurang dibere ku salakina urang boga milik lamun urang nuturkeun Kangjeng Nabi dulur awewe tiheulakeun kakarak dulur lalaki kabelah dituna summa adnaka sok saha nu kurang dibere kakarak ka batur zawil kurba silaturahim melalui beberean
beladina urang teu bisa beberean teh boga ge tanaga. Dulur urang ngabutuhkeun tanaga, emak urang heula, bapak urang, kakara kadulur kakara kanu sejen. Wawasan, emak urang butuh penerangan wawasan, ka emak heula, ka bapak heula, kadulur awe kadulur kakara kanu sejen. Urang nuturkeun Kangjeng Nabi mah rapi, ieu mah jauh, dek dikiriman hese dan lain sebagainya, atau urang mah teu boga, cukup baik alamatul hayat nyieun surat, mun kuari mah meureunnan SMS. Teu boga HP nage aya jelema tatanggana atur salam ka adik kulanya bejakeun alhamdulillah kakak di dieu saralamet sararehat ieu mah atur salamna bae can waka boga kikiriman datang ge moal waka lantaran keurada darurat salamna bae jeung doana masyaallah ieu lah silaturahmi antas silaturahimah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tah ieu teh urang sanggeusna digolerkeun di jero kuburan nu milu ka jero kubur iwal ti amal yatbaul mayit salasa nu nuturkeun ka mayit tilu nomor kahiji ahlina kabeh milu bapak ma dulur anak incu tapi balik deui nomor kadua maluhu hartana kabeh milu mun boga mobil kadang ka kuburan tapi balik deui nu hiji wa amaluhu milu jeung urang ka jero kuburan. Ketika geus aranggeus kubur baralik urang didatangan ku malaikat munkar nakir bakal ditanya nu ngajawabna adalah amal urang. Persiapkeunlah ibu-ibu bapak-bapak jang jawaban di jero kubur nu urang hirup moal lila deui isu pageto minggu hareup bulan hareup pasti jasa nu hayang nu embung pasti maut bakal datang nu sadar nu teu sadar baik bakal jadi baik. Nu mantap urang hati-hati ti ayeuna nu boga qodhoaneun salat lalaunan qodhoan. Nu boga qodhoaneun puasa lalaunan qodhoan. Nu kira-kira aya harta encan kazakatan geura kaluarkeun zakatna. Rapihan awak urang mujalasahlah jeung ahli Allah. Ririunganlah jeung ahli Allah. Saminggu sakali ngaji ka ahli Allah ngaji ka jelema nu geus wawuh jeung Allah di mana bae lantaran eta bakal nulungan jaga di akhirat ketika orang kesulitan ahli Allah mah pan begitu titah ka sorga nyana neangan heula muridna moal waka ka sorga mun muridna encan kadeuleu ngahiji ngagulung nyana mah kajen pandeui nu penting salamet kabehan. Lamun engke urang teu ngahiji jeung ahli Allah deuk saha nu nulungan urang ngahiji jeung tukang adu kotok wae di ditu sia kumaha ieu beng kumaha makan neraka sia atuh aing deui bandarna wah deui atuh atuh urang memang di ditu lagi kieu meureunnya atuh ngan atuh pan panas di neraka teh da ieu sing hade kudu nu bisa di dunia dia butuh tutulung nu nulungan di akhirat ge kitu kae. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ngan sabenerna mah di luar dugaan. Ulah manis ngomong baik malam Kamis urang ngajak ka Haji Agus di Cikarang, Haji Mamin di Cikupa, Haji Pendi di Pondok, Haji Rosidi di Ledug, Adang Banser. Diajak kukula orang tahlilan ke Mangkarta lantaran orang akrab biasa hayu diperkirakan kukula mah paling ge 50 atau 100 barang jol datang ka dieu loba jelema isi jelema teh juri je kuranya loba amat loba jadi di luar dugaan teu aya pikiran ngaji ceramah kieu teu aya tahlilan selesai baik tapi dikersakeun ku Gusti Allah seperti kieu nah ieu mah hiji urang neling-neling ka Mang Atta maut berarti ulang ge bakal maut. Dua salila hirup urang di alam dunia horeng hijian teh jeung orai jeung kala jeung bayaunggong sing hade supaya salamet. Nomor katiluna nu ku urang tadi dicaritakeun urusan hukum-hukum bakal mawa dampak ka akhirat mawa seuneu masing-masing. Sanajan ke di akhirat di nerakana bareng seuneu beda. Si ieu mah panas, si ieu mah setengah, si ieu mah setengah tergantung kumaha amal perbuatan di dieuna. Urang doakeun terakhir mudah-mudahan Mangkarta dihampura sakabeh dosana
dilegakeun di kuburan anak, dicaangkeun di kuburan anak, dibere naimul qabri ku Gusti Allah, jeung karuhun-karuhun urang khususna urang dieu, bapak-bapak urang, emak urang, tetangga urang, anak urang, mamang uang nu geus maraot, mudah-mudahan dihampura dosana ku Gusti Allah, dicaangkeun kuburan anak tur dilegakeun, dibere kasenangan kubur ku Gusti Allah. Urang anu can maot ketika maot mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Doa anu kadua lantaran aya nuju bulan pamajikan Mansur murang doakeun mudah-mudahan aya dina kasalametan, disalametkeun nu ngandungna, disalametkeun nu dikandungna, dijadikeun hamba Allah anu manfaat fi dunya wal akhirah. Bibarakati ubil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تعالى عن ساداتنا وصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.